Sok deh, Jang. Ular putih. Deui. Sok. Ular putih. Tah. Ular putih, ulah bodas. Televisi abi jadi ular putih ngabogaan ilmu nu canggih abi sakti madraguna bisa ngaleungit sagala jadi tabib istimewa ular putih kakoncara putri gelis ular putih daek nulung tampak pamrih ular putih gagah sakti nolohong aji pangarti tapi nahan jakal pisan nganukur dina impian putri sakti sakedapan breh lilir gagar rayaman karena saku gagar rayaman nyawer di kararodok sok pak dikadekeun pak pan ular putih yang disawer artis televisi abi jadi ular putih ngabogaan ilmu nu canggih abi sakti madraguna bisa ngaleungit sagala jadi tabib istimewa ular putih kakoncara putih daek nulung tanpa pamrih ular putih gagah sakti nolohong aji pangarti tapi nah jakal pisan nganukur dina impian putri sakti sakedapan breh lilir gagar rayaman Ujang langsung ngedek-ngedekan cenah kumaha tuh sekayang ngedek-ngedekan bari tunggu pibuateun sekayang ngedek-ngedekan dina tangka Nagasari sekayang ngadedeketan asal ulah dalam calinci sekayang endek-endekan natangkal jati sekayang ngadedeketan ulah bae pamali kanu boga salaki aja pamali ulah kanu boga salaki Allah ngedek-ngedekan cuy masih sokayang endek-endekan dina tangkal nangka sekayang ngadedeketan aduh pamali pisah teu nyambung oyong bangkong arikong parapat nyambut ulah waka
Bapak Hajat rangkang rongkong tung nak jadi parebut anu mana Bapak Hajat kadieun balai tepang anu mana Bapak Hajat dina lagu oyong-oyong bangkong Pak Hajat kapayun heula oyong-oyong bangkong harikong parapat nyambut ulah waka Bapak Hajat rangkang rongkong tungtungna jadi parebut neang ibu guru runtah saja jagat ulah waka boro-boro jeung abi taya durian nyanggakeun Bapak Irwan oyong-oyong bangkong oyong-oyong bangkong oyong-oyong bangkong Bapak Hajat acan ka dieu oyong-oyong bangkong nyangakeun ieu laguna ti abi masa para kancang nyanggakeun ieu laguna atos kapan ieu oyong-oyong bangkong Bapak Irwan tos kapayun kapan enggeus ngarujuk